Sajan ngabahas konten ieu ka hareupna nya. Sok coba be sapa para subscriber atau namanya YouTuber kalian. Coba sapa dengan bahasa Cina dan Arab. Come on. Please welcome. subscriber and 修留夫都做一块啊，YouTuber 先 filter 了，先。你好，你好，你好。أنا هذا يمكن أن تلعب كلام. Arab. أي سبلك لسه لحد ما يكلم تلاعب. Halas. أيوة، ما يكلم. Oke. ده بدرهن. Oke. Sia. شكرا. Nah, ayeuna urang erek ngabahas Q&A. Jawab pertanyaan. Urang nanya si pertanyaan, kudunya jawabnya. Heula atuh. Tadi artina naon? Ieu netizen loba. Tarapaleun artinya Q teh key question nya ente dan SASK di masa teh pertanyaan jawabannya jawaban itu nama gitu orang nanya kasih sage ya sederhananya seperti itu orang nanya kasih sage tanya jawab perlu dijawab tanya jawab gitu tapi bahasa anu sederhana nama simpel maksudnya tak iya pertanyaanna menyangkut kelangsungan hidup ya ya iya masalah kuliner di Jawa Barat yang melegenda yang disukai semua kalangan masyarakat. Cilok atau batagor? Cilok. Alasannya non? Cilok, bisa nyolok. Bagus teh asa kumanya. Apaan aya laguna teh? Cincang keling Manuk tukang cilok, cilok di daunan. Cing ulah cicing, urang colok lalaunan. Ye. Cincang keling tukang cilok di daunan. Sebenarnya aja be orang ngabahas cilok ya. Sebenarnya mah orang sudah mah simpel. Cilok teh aci. Aci teh. Aci dicolok. Deuh. Bener berarti colok ya. Memang be. Terus ada pertanyaan pribadinya. Selingkuh atau diselingkuhi? Sia. Makaning pamajikan subscribe ya. Buru jawab. Buru jawab sih teh. Netizen soalnya nungguan tuh kalinya ngesok cai gitu. Buru siap. Selingkuh. Hah? selingkuh Boleh tuh kudu era lur. Dah orangnya pernah kan teu. Buru tuh selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh. Selingkuh. Bu sage yuk. Sage Mas. Ya sage bijakeun arah balik ka jina sia. Bu. Terus Saya aneh euy. Naonnya pertanyaan teh alah poho euy. Naonnya jadi PNS atau jadi tuan tanah? PNS. Nah, jadi PNS. Nah, jadi PNS. Ulah nyata. Salah asup. Salah asup sekolah. Ari PNS teh ge si katana Nonton. pegawai negeri sepatu. Tapi dah heueuh. Nya di pegawai non stop. Dek kata mah balik sekolah ti GSI. Masang sound non stop ka jam 12 penting. Balik isuk mah. Kolibah telin lho. Gitu. Heeh, piraku. Tah, ini pertanyaan anu ka tilunya. ditinggal anak atau tinggal suami istri Mending pamajikan, milih pamajikan apa milih budak? Ini budak. Alasanna? Pamajikan mendangan deui. Kayang nanya. Budak mau urutna. Urutna pamajikan urutna. Tidak pamajikan ipan. Anu ngalahirkeun eta budak. Tapi dah bingung deh kan. Bingung sia. So, Ya, urang ge bingung nanyaina sia. Aneh wae. Tah, euna break heula masalah Q&A-nya. Ayeuna urang biasa we nya soalna banyak netizen atau anu YouTuber request bae ge hayang Cina tapi naon anu lebih modern gitu berenya sok ayeuna urang ngasih pertanyaannya atau biasa ditranslate ku sage di saat cinta sedang berlabuh ku menanti seorang kekasih
yang amat sangat kurang patut. Di saat itu engkau merasuk jiwa ini mendalami sebuah kisah yang terdapat dalam Undang-Undang 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa cinta dan kesetiaan itu adalah tidak disahkan oleh ruang dan waktu. Oke. Sage, silakan translate bahasa Cina. 你或者猜一口碰彩了，石头或者坑谁或了，石头一坤就或了，碰开坑的人轻轻写色彩着，所清可 Tapi 的， sebentar, ini kan cenderung ke puisi. 所这 Ya, Cinana dipuisikan oge tuh, 好意 Geo. 思，耶， So, 破彩嘛，碰开了色彩了，破彩，我一开始开我，所以破彩真开始这个。或者色彩有画一颗，一会啊，去昨天黑我了，画一颗人，少钱朋友个，会去之前呢，谁先者都头部的，那刻着，切刻的，或者做这刻，或者色彩。 aing terharu Pak Goy. Terharu sedih, aing sedih ngerti. Tah enak bahasa ada bahasa Arabnya. Arab geus mainstream euy. Naon atuh ge? Itali, oke? Urang karek puisi deui ya. Aku adalah aku yang dilahirkan tanpa baju. Tapi aku tidak malu karena aku belum berbulu. Silakan Sage bahasa Itali. Che tramo truth serikara. Puisi, Tere kuce merikara, tuh. Tuh kuce renta. Kurang tes seri proto dah. Rekleram jadi kuce. Kuce le kuce. Siga Cina. Cina India goblok itu. India campur Cina tolong. Eta pilot be gagal aja be nya. Gagal ah. Kayaknya usah bahasa Arabnya Arab kan anu masyarakat ge. Aduh, sage. Kuduna maneh jeung urang. Kuduna maneh hirup jeung urang lain jeung batur. Nyeri hati teh nyeri. Burukeun balik ke Cimangko. Urang rindu ka maneh. Burukeun balik urang main utik. Urang main sonda. Urang ngaliwat di Tegal Darsin. Urang ngalanangka di Tegal Luhur. Please babe, welcome back with me. Please. Silakan bahasa Arab. Girl, hey. Ana pula inti hada wikala. Ana Ekspresinya mana ekspresinya? Hey. pula inti ya hada ya lah saya. Kalau alan wasahlan di Indonesia. Pila hada dari Cimangkok. Kode. Cimangkok ke Indonesia. Sudah Cimangkok. Alah. Ya. Harim lah hada ikalan dia dah hada saya. Hati mobil malam harum koyes. Ya. Salah. Ya lah hantu. Nah hada nangka. Lah ada nangka. Ais sebel lagu. Lah ada nangka. Maksudnya dari Arab nangka. Oh, udah Dari kormanya itu baik kan urang eta mah translate eta tugas lagi nya anu translate naon sih anu menguasai 3 bahasa edan gitu. 300 bahasa. 300 bahasa Pak Boy, termasuk bahasa binatang gitu. Enak. Tuh. Enak orang bahasa burung ya. Bahasa burung. Bahasa burung ya orang puisi dia gitu. Sadayana hatur nuhun tos ningal channel YouTube Simkuring mugia anu tos subscribe, anu tos like, anu tos komen sing payakeun umur. Amin. Di sharekeun milik sareng rezekina. Kang Sagi hatur nuhun ya Kang Sagi ya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa menghibur banyak orang. Amin. Jadi amal teh teu kudu ku harta wae, teu kudu ku duit wae, urang geus kahibur. Insya Allah orang ngahibur bisa bantu sedege eta teh ngejatkeun amalan nu saya pasti Allahu Akbar. Allah ya rabbal alamin. Hilapnya. Pangilap tok. Like and subscribe Ndai Bodorhood. Sareng lagi non Sahjan Al Subki. ajar absi oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.